Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dangudeui sareng pidangan dongeng Sundanya. Simkuring bade ngadongeng deui kalayan raskeun jejar carios Kampung Gaib. Ieu dongeng teh karangan simkuring nyaliranya. Malah manar janten hiburan wae ngaibur baraya di mana wae ayana. Atuh mugi anu setia manco sadayana ya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarkeun segala rupinanya. Atau ngilap rojong ditaruelan tombol subscribe-nya. Mangga supados teu nyangkolong tinggal waktos urang sami-sami dangukeun di kumaha terasna ieu carita Kampung Gaib wilujeng ngadangukeun. Tetela kakuatan doa nungges nganterkeun Unang jeung kadua anakna tepi ka kampung kalahian salamet. Upuh lembur oge warga nu sejena khusus nama mangajid bada miri jeung nyeti nu jadi pamajikanana ngabagiakeun kalayan pinuh kabungahan jeung rasa syukur lamun Unang sakeluarga teh aya milik keneh bisa mulang balik di Kampung Gaib kalawan salamet. Oge teu ngaranapan kajadian naon-naon teu kawas nu sejen da puguh najan salamet oge dina kayaan euwah atawa gelo atawa teu balik sama sakali we duka teuing kumaha nasibna. Ari kitu nama lantaran Unang mah ditulungan ku Kirongke anu salila di alam gaib. Unang sakeluarga teh di kawas anu di jaga we ku eta Kirongke teh. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun sanggeus sababaraha minggu balik ti Kampung Gaib. Ngaran Unang geus pugu jadi bahan catur urang lembur. Tapi Unang teh harita teh teu tenang da pugu ge tiap peuting bet ku aneh-aneh teuing cenah bet aya impian sagarupa. Malah eta impian teh jadi bahan pamikiran keur Unang mah. Kunaon atuh aing teh unggal peuting ngadat aya impian wae teh. Eta arwah-arwah teh tinggal roka aing kawas anu marenta tulung tapi nilik tina kaya nama kawas di Kampung Gaib Cibuni Larang nya kawas aing nemponyi arum teh ya. Aing dagang teh pararuguh mikiran wae eta impian cik eta Unang bari manehna teh lempang we bari saku kumaha ngap sakumaha biasa ngidarkeun daganganana. Basa panggih jeung Maanji dicaritakeun we kajadian nu geus karanapan. Puguh we tuh Maanji teh manehna teh ngarasa kaget. Nah cenah Unang teh bet sering ngimpi nu kareditu sagarupa. Aduh terus terang keur emang mah ieu teh jadi heran bin aneh ya. Bila ku aya ngimpi terus susan kitu jang. Wah boa eta impian teh nya. Da cenah cekolot mah lamun ngimpi leuwih ti 3 kali eta teh sok bener. Nya puguh eta nu jadi bahan pikiran abdi ge mang. Puguhna ente impian teh eta arwah-arwah nu duka ting saha. Da abdi mah teu awawuh. Marenta tulung ka abdi. Cenah mah hayang dibebaskeun. Sabarna teh kasasar di eta Kampung Cibuni Larang. Alah kade jang pugu mang mah jadi hari wangi geus we aya hubunganana jeung urang Kampung Gaib Cibuni Larang anu masih kene ngincer-ngincer kulawarga Ujang ye. Sasat Ujang teh kapan bisa lolos di eta kampung nah kayaan salamet kitu cek Mang Haji teh manehna jadi boga pamikiran hariwang salempang. Inggis eta teh cenah pagaweanana urang Kampung Gaib Cibuni Larang. Tapi mudah-mudahan memang lain pagawean eta urang Kampung Gaib. Jeung di kapan ayeuna mah geus lain bulan Mulud meureun geus ngaliwat. Ih pugu ge masih kena bulan Mulud jang. Kade bisi eta orang Kampung Cibuni Larang teh masih ngincer-ngincer keluarga Ujang. Kade bisi poho
Di hareupeun imah di tendenan damar kujang jeung sasajen. Ieu nya eta pamajikan marajin memang da puguh soak meureunnan. Keur pamajikan abdi mah sieun kajadian nu kamari teh karandapan deui. Nya kitu malah regreg mang oge. Nya ulah jadi pikiran jang lah. Eta impian mah. Nu penting mah ujang salamet jeung tetep waspada. Oge nyieun tareka kitu tah. Ngarah leupas tina gangguan orang kampung Cibuni larang. Kitu ceung mangaji teh loba catur. Bade terus we manehna teh ngadodorong roda pikeun neruskeun ngidaran. Sidengkeun Unang manehna teh leumpang we sarua neruskeun ngidar deui. Ayeuna mah urang caturekeun dina hiji peuting Unang teh kebet diparengkeun deui we ngimpi. Tapi ngimpi nu ayeuna mah lain ngimpi diparengkeun panggih jeung arwah-arwah anu tinggal raro ka Unang pikeun diturungan. Ieu mah kot dipanggihkeun jeung Kirongke. Da eta hitungan kadenge Kirongke teh cacarita. Saestuna kaayaan kulawarga maneh teh Sujang can aman, can moal leupas tina gangguan urang kampung gaib anu masih keneh ngincer-ngincer. Kirongke geuning nah laras eta teh Ki. Tapi abdi teh sering ngimpen kadongkapan ku arwah-arwah di lembur gaib anu minta tulung ka abdi. Memang bener eta teh arwah-arwah anu kasaran anu kasarung teu bisa balik di eta kampung gaib Cibuni larang. Da puguh pae can waktuna. Jantan larasnya. Teras nah naon Aki bet dongkap ka dieu. Ngahaja rek ngabejaan ka maneh Sujang. Oge Aki teh miharep si Sujang teh daek ngarengsekeun pasualan anu aya hubunganna jeung keluarga Ujang. Oge mungkas kaayaan anu aya hubunganna jeung eta kampung gaib. Nah kada kumaha kitu abdi teh Ki manggawe gerah saurkeun. Cek Unang jadi penasaran naon cenah maksudna eta Kirongke teh. Alasan Unang mah saya di kieu na we. Alasan mah lain ngimpi. Nya si Sujang teh kudu daek pikeun ngarengsekeun pasualan nyelametkeun para arwah anu kasarung kasara di eta kampung gaib. Oge bisa ngabebaskeun kampung-kampung anu sok diganggu ku eta urang kampung gaib Cibuni larang. Babakuna mah kudu nyalametkeun kulawarga turunan Ujang tina gangguan eta urang kampung gaib. Nah kitu Ki. Nah kumaha carana kapan abdi mah teu apana naon teu bisa nanaon. Sasat bisa keluar ti kampung gaib ge geus untung. Ya tadi tulunganku Aki. Ulah salempang, ulah hariwang. Sabab ayeuna Aki datang teh lianti nita Ujang pikeun waspada. Oge Aki teh boga maksud rek nurunkeun ilmu ka Ujang. Nah kira-kira nadaek narima ilmu Aki. Caten kitunya. Tapi keke. Nah saha Aki nu salarasna tuh. Bet ayeuna ge gaduh maksad bikeun nurunkeun ilmu ka abdi sagarupa. Memeh abdi nya ngajawab daek henteuna. Abi teh yong terang heula sa Aki susah benerna.
Cek eta unang jadi penasaran sah atuh sabenerna Kirongke teh anu can nyebutkeun saha-sahana. Kirongke harita teh seuri bari kadenge cacarita deui. Sujang lamun hayang nyaho saha aki nu sabenerna. Ku aki ge ayeuna mah moal disumputkeun. Ngaran aki sabenerna mah Tubagus Rongke. Ari maneh teh masih keneh katurunan aki. Ngan bae maneh teh teu apal ka aki da puguh pareumeun obor. Teu apal ka silsilah kulawarga sorangan. Jadi anak itu mah aki teh masih karuhun abdi atuh. Aki teh Tubagus Rongke. Nya abdi ngeuneuh nguping eta kana nami. Punten pisan we abdi pamit teu ninga ka aki. Estu pareumeun obor. Sok komo basapun bapa parantos ngantunkeun. Basa aja sim abdi masih kena alit keneh. Nya abdi teh pareumeun obor teh apa? Teu apa ka sisilah nu jadi bapa. Nya teu nanaon da ayeuna mah geus nyaho. Pangna kula datang nulungan maraneh jeung kulawarga maneh. Sabab kula teh teu mikeun lamun anak incu jadi korban urang kampung gaib bangsa lelemat lelemut. Ku kituna aki datang malah mah cicing di eta kampung. Nyamar jadi urang ditu. Kitu cek eta Kirongke kiwari mah dijelaskeun we. Saha-sahana ti Kirongke sabenerna nu tetela masih keneh karuhun unang. Anu teu mikun lamun keluarga unang teh diganggu ku eta urang kampung Cibuni Larang. Nya nuhun we ari kitu mah Ki. Teras kedah kumaha atuh lamun abdi daek narima ilmu aki. Ulah bingung-bingung. Aki bakal nurunkeun je ilmu ngaliwatan parantara impian. Sapan jelas aki mah geus beda alam. Aki bakal datang selila 7 poin. Kana impian ujang bakal nitiskeun sakabeh ilmu. Kitu cek eta Kirongke manehna ngabejakeun maksudna. Atuh unang teh katingali ungut-ungutan. Tanda satuju we cenanya. Mangga teh teuing lamun kitu carana oge. Katingali ku unang eta Kirongke teh kawas anu ngabelesat membual kaluhur. Lalila jadi kulungan cahaya les leungit tanpa lebih ilang tanpa karahnya korejat atuh unang teh udang. Alah ngimpi keningan. Cek unang bari cengkat pugu we tu nyeti nu sagigireuna teh kaget. Nah ya naon Kang sapertos anu kaget kitu geuning. Nah ngimpen naon akang teh? Nya akang teh geus ngimpi deui we. Tapi lain cara kamari ngimpi pepanggih jeung arwah-arwah anu aya di kampung gaib. Tapi ayeuna mah diparengkeun ngimpi teh tepung jeung Kirongke. Kirongke anu parantos nulungan keluarga urang geuning. Nah kumaha eta impian teh Kang? Cek nyeti kiwari mah jadi penasaran manehna teh hayang nyaho. Nya akang teh ngimpi tepung jeung Kirongke. Malah mah Kirongke teh nyebutkeun saha jati dirina. Anu tetea teh lah ngaranna teh Tubagus Rongke. Masih karuhun akang. Anu haat nulungan ka akang jeung Nyai pun gitu di anak urang. Anu teu mikeun cenah diganggu ku eta urang kampung gaib Cibuni Larang. Janten eta Kirongke teh masih keneh karuhun akangnya. Paingan atuh kitu mah Kang. Terasna kumaha dina eta impian eta naon maksudna Kirongke teh betongkap di kana impian. Eta Kirongke teh ngabejaan lamun urang teh kudu waspada. Sabab eta urang kampung gaib Cibuni Larang teh masih ngincer-ngincer urang sarereha. Pun kitu deui kasalamatan urang kampung ieu teh teu aman. Jeung deui eta Kirongke teh nita akang. Pikeun ngarengsekeun sakabeh persoalan.
Oge mungkas keayaan anu aya hubungan jeung kampung gaib Cibunilarang. Kitu cek Unang ngajelaskeun we tina impian nu geus kara randapan. Tak kitu. Ceuten kitunya Kang. Abdi mah tacan ngantos naku maha kitu Kang. Akang bakal ngarengsekeun sadaya pasualan da puguh kapan. Sasat akang mah teu tiasa nanaon. Kapan kasauran Mbah Damiri oge cenah anjeunna sanajan lung ilmu kedu pangarti tina hal urusan gaib tapi anjeunna teu mampu. Saupami kedah ngarengsekeun pasualan nyata anya ngalawan ke urang kampung gaib mah. Kirong ke anu bakal ngabantu ka akang. Cenah bakal nurunkeun sakabeh ilmuna. Ku cara datang karena impian akang sela 7 poe. Enya. Kitu cenah. Cik kata kirong teh. Atuh kinyeti teh manehna teh ungut-ungutan. Bari hatena mah manehna teh cangcaya kene nah bener cenah ceritaan Unang deh. Malang siang aing mah inggis ti eta teh tipu daya urang kampung gaib Cibunilarang. Inggih misalnya ke aing teh katipu. Dari manehna teh ini teh ke kampung gaib. Kumaha lamun kacangkalak teu bisa mulang deui. Kitu cik eta nyeti. Na kunaon nyai? Bet kawas anu cangcaya ka akang. Abi masalah rasna teh masih teu acan percaya Kang. Margi eta teh inggih we tipu dayana orang kampung gaib kangaranan makhluk gaib tiasa we dongkapkan impian. Kumaha pami maraneh teh akon-akon we. Nya akon-akon jadi arwah anu gugupai ka akang. Minta tulung ka akang oge. Manehna teh jadi ngarupakeun jadi hirong ge. Tapi akang mah boga keyakinan. Karuhun akang nu nalah ti Bagus Rongke teh moal bohong. Sabab jelas eta impian teh asa nyata. Tapi ku akang mah rek di Bandungan we seleh 7 poe. Nah bener kumaha-kumahana. Lamun akang boga ka bisa satutasna ngimpi tangtu. Eta teh mangrupakeun kenyataan. Enya kitu Bagus Rongke teh nurunkeun ilmuna ka akang. Kitu cik eta Unang. Atuh pikeun nyi eti ge manehna teh kiwari mah marada percaya. Keun we cenah rek di Bandungan nah bener cenah eta teh caritaan Unang sakumaha. Ti Ki Bagus Rongke anu baga maksud pikeun nurunkeun ilmuna. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun sababaraha poe ti harita. Bener we Unang teh geus meunang 2 poe kadatangan deui ku Ki Rongke. Malah mah dina impian teh nurunkeun rupa-rupa ilmu. Rasaan Unang mah dina eta impian teh hirup teh asa lila. Asa mang tahun-tahun we nampa gemblengan ti Ki Rongke nu jadi karuhuna. Ngan matak aneh barang hudang tina hudang sare teh Unang teh bet jadi aya kabisa ngarasakeun awak teh nyidem kakuatan anu aneh. Puguh we atuh hal eta teh dicaritakeun ka Nyi Eti nu jadi pamajikanana. Teteh lah impian akang teh bener nyai. Tadi peuting Ki Rongke teh geus datang deui. Malahan mah akang teh diajarkeun rupa-rupa ilmu. Cing deui aneh. Akang teh asa hirup sababaraha tahun we dina eta impian teh. Tuh karasa ku akang. Ya kekuatan nyaliara dina awak. Nah leres Kang. Anak itu mah eta impian teh rasa pisan atuh. Anya eta teh Ki Rongke anu barantos nitiskeun ilmuna ka akang. Nah kumaha cenah saur Ki Rongke tadi dina impianan teh. Enya Ki Rongke teh cenah ulah salempang. Ilmuna bisa diandalkeun pikeun ngungkulan numpes urang kampung gaib Cibunilarang. Nu penting mah kudu cacap nepikeun ka 7 peuting we akang ngimpi.
Hanya pami kitu mah mudah-mudahan wae atuh leres Kang. Tapi omat akang ulah gegabah Kang. Udah tepuas pada. Nya akang ge moal gagabah. Oke nyai kade poho. Unggal penting kudu neuneunan damar jeung sesajen bisi poho. Dar aya kajadian nu teu dipiharap. Eta urang kampung gaib teh datang di kadieu. Kitu cek Unang. Bari manehna teh langsung ngoloyong suka biasa ngidarekeun daganganana. Basa harita keur ngidar panghide biasa jeung eta Mang Ajit nya di sobatna. Alah Jang, kumaha rame dagang teh? Alhamdulillah ya Mang. Sepi-sepi teuing malahan mah. Nya barang teh terebeak. Loba nu butuh pakaian geuningan. Jeung tengah arti buku keur kuring mah. Nya nu meuli teh ayeuna mah teh kawas baheula, ararese ayeuna mah gampang. Nya syukur Jang. Da kapan kitu ari kahirupan mah. Milik rezeki sanu nyaho Jang. Ari hirup mah berputer, muter. Nya. Kamari meureunna sepi ayeuna rame. Mudah-mudahan wae satuluy atuh Jang lah. Nya Mang. Kumaha Mang nah dagang teh maju. Aya kamajengan maksud teh. Mang apa ge majeng Jang. Kapan kujang geus nyaho Mang mah dagang baso nya ngada dorong roda atuh. Roda mah sahalelana maju. Nyari hasil mah. Teu anger Jang lah. Naik turun keun we. Nu penting mah kabutuh kacukupan Jang. Nya. Ngan ieu teh Mang. Aya pi omongkeun ka Mang teh. Ya pi obrolan anu penting. Nah ini kaos dari yake Jang. Nah urusan dagang atau urusan naon teh? Sanes Mang, sanes urusan dagang. Keur abdi mah dagang mah masalah. Tapi ieu teh pugu abdi teh ngaranapan kejadian aneh. Nah aya kejadian naon mangga geura carioskeun ka Mang gitu. Ulah bari diding-ding kelir sindang sareng siroka. Abdi teh punggung ngapeuting teh ngimpi Mang. Nyata kadatangan ku Ki Rongke. Anu nurunkeun elmuna nya nu kudu dicaritakeun ka Mang teh nyata karuhun abdi. Malahan mah abdi teh ena teh bisa ngarasakeun dina ai awak teh kakuatan anu nyaliara. Alah. Mana kitu anak kitu mah bener pisan Jang. Eta impian teh lain impian biasa. Tah cikan. Nah aya kakuatan naon dina awak ujang teh ayeuna? Mang jadi hayang ngabuktikeun wae kitu tah. Lamun enya eta karun ujang teh geus nurunkeun ilmu ku Mang hayang kasaksian. Enya heug Mang. Ku abdi ayeuna bakal dibuktikeun. Tingali Mang, tingali leungeun abdi tinggal latar kieu Mang. Cek Unang harita bari nemongkeun dengan katurunan tinggal latar. Eueuh. Cikan. Ku Mang urang cekal eta leungeun teh. Cek Mang Aji dari terebarinya kelan leungeun Unang. Barang dicekal teh Mang Aji nepikeun ngagurubug. Sabakah rasa aya geteran aneh. Nu matak ngeranyeun kana leungeun Mang Aji. Aduh. Ih. Alah, eta leungeun ujang teh kawas aya listrik kan geuning Jang. Anak kitu mah bener dina awak ujang teh kiwari geus nyidem kekuatan. Nya Mang. Pugu ge aneh, mudah-mudahan we. Ieu kekuatan teh bener. Nyata ti Ki Rongke karuhun abdi bisa dipake pikeun nya ngancurkeun eta kampung gaib Cibuni Larang Mang. Jadi maksudna teh ujang teh keukeur bakal daek ngurutkeun parentah Ki Rongke pikeun merangan eta urang kampung gaib Cibuni Larang. Nya Mang, nah kunaon kitu. Aduh. Alah, Mang jadi hariwang inggis ujang teh cilaka kitu tah. Sabab nepikeun ka ayeuna kapan can aya dukun atawa jalma bisa anu boga kasakten wani-wani pikeun ngalawanan urang kampung gaib Cibuni Larang. Geus loba dukun-dukun anu tiwas. Jeung deui teu baralik deui. Ulah Jang cek Mang ulah. Tapi Mang. Abdi geus janji ka Ki Rongke. Jeung di kapan Ki Rongke teh karuhun abdi. Cek eta Ki Rongke ulah sieun cenah. Elmuna bakal bisa diandalkeun.
bikin ngancurkeun eta urang kampung gaib. Nyari ujang ke peteukeum mah pikir rek daek rek merangan eta kampung gaib. Ya mudah-mudahan we atuh Jang. Ngan ari cek emang mah kudu dipikir bolak-balik. Sabab gede resiko Jang. Kapan ujang masa saat ku bisa balik dari kaya kampung teh milik we kitu tah nu sejen mah teu salamet Jang. Tapi ayeuna ujang ngarek waga maksud erek merangan eta ruang kampung gaib. Mang mah hariwang terus terang. Tapi Mang dipikir bolak-balik. Eta kampung gaib teh kudu bisa dihancurkeun Mang. Sabab terus terang lamun tetep abdi cicing di lembur pasti keluarga abdi ge teu aman. Inggis aya kejadian deui leung basa biasa salamet. Oge katengtreman orang lembur oge kapan dilepas tina ancaman. Enya rek kitu mah Jang. Nya eta mah ku Mang Ujang we lah. Kan emang mah hariwang kitu tah. Enyakeun we Mang. Da abdi ge moal nyahoanan. Bahkan nurutkeun sakumaha pituduh ti Kirong ge. Anu bakal mantuan abdi tina merangan urang kampung gaib Cibeuni Larang. Cing deui Kirong ge teh pernah nyebutkeun cenah. Di eta kampung gaib teh aya Rusia anu kudu direngsekeun atawa anu ya Rusia anu kudu dibuka. Ya mudah-mudahan aya manfaatna. Keur abdi khususna oge urang dieu kitu cek eta Unang. Atuh geus kitu mah ngobrol we manehna teh uplek. Bari ngidar babarengan. Kitu harita kayaan Unang nu geus narima ilmu ti Kirong ge ngaliwatan ngimpi. Euleuh mitra cagala urang tuna jajar carita kampung gaib urang teraskeun dina seri anu salajengnanya. Tu sim kuring saeureuna undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.